Bismillahirrahmanirrahim. Paslun mubdilatu tayammumi salasatun. Paslun ari hiji pasal mubdilatu tayammumi teu pira-pira kang ngabatalakeun ing tayammum iku salasatun telu. Ma sawiji barang abtola kang ngabatalakeun al wudu aing wudu, waridatu lan murtad, wa tawahumul ma'i lan nyangka ono banyu, in tayammama lamun tayamum lifaqdihi karena sepi banyu. Dina ieu pasal ulama rek nyaritakeun perkara nu matak ngabatalkeun tayamum anu jumlahna aya 3. Mubtilatu tayammumi salasatun. Ari perkara nu matak ngabatalkeun kana tayamum teh eta aya 3, nu kahiji ma abdolal wudu'a. Perkara nu sakur perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu. Jadi pembatalan nama sarua jeung wudu. Sabab tayamum eta susuci anu ngameunangkeun salat, ku kituna batal ku sabab hadas seperti wudu. Jadi misalkan orang ngalaksanakeun kana pembatalan wudu, maka tayamum lagi batal gitu. Naon we nu matak ngabatalkeun kana wudu, nu matak ngabatalkeun kana wudu teh pan aya opatnya. Tah sarua jeung pembatalanana tayamum. Jadi tayamum ge batal lamun seug urang ngalanggar kana pembatalan wudu. Nu kahiji eta, nu kaduana ridah. Naon ari ridah? Ridah teh kaluar tina agama Islam murtad teh. Sabab tayamum eta ngawenangkeun salat jeung teu aya ngawenangkeun bari murtad. Beda jeung wudu, ari wudu mah ngaleungitkeun hadas kusabab eta boga kakuatan ngalanggengkeun hukumna. Jadi batal kusabab ridah. Ieu nu matak ngabatalkeun kana tayamum, nu kaduana ridah kusabab murtad. Eta si jalma manehna keur boga tayamum kaening misalkan keur suci tina hadas leutik ngalaksanakeun tayamum, heg manehna murtad, heg manehna ridah, maka manehanana batal tayamumna. Nu katiluna nu matak ngabatalkeun kana tayamum teh nyaeta nyangka aya cai lamun tayamumna kusabab teu aya cai. Pas begitu manehna ngalaksanakeun tayamum teh kusabab nyangka yen eueuh cai. Maka ketika aya cai batal tayamumna. Tegasna mah lamun tayamum kusabab teu aya cai tuluy ningali cai atawa nyangka aya cai memeh prak migawe salat, maka batal tayamumna kalawan ijma ulama. Diterangkeun dina hadis Imam Abi Dzar, at-turabu kafika walau lam tazidil ma'a asyra hijajin paida wajadtal ma'a pa'amissahu jildak. Taneuh eta cukup keur susuci anjeun sanajan 10 tahun. Lamun anjeun mangih cai, maka antelkeun eta cai kana kulit anjeun. Riwayat Imam Hakim jeung Imam Tirmidzi. Tah ieu batalna tayamum kusabab ningali cai atawa nyangka ayana cai lamun teu babarengan jeung anu ngahalangan kana makena cai. Tapi lamun babarengan jeung anu ngahalangan kana makena cai mah saperti manehanana nempo cai tapi manehanana butuh kana eta cai kusabab dahaga atawa deukeut cai aya halang, seperti aya sato galak atawa aya musuh waktu nempokna, atawa manehanana yakin moal bisa make kana cai eta, maka henteu batal tayamumna. Jadi eta nu matak ngabatalkeun kana tayamum mah jumlahna teh aya 3. Nu kahiji sakur perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu, tayamum ge ngilu batal. Nu kadua kusabab murtad, nu katiluna nyangka aya cai lamun tayamumna teh kusabab eueuh cai. Wallahu a'lam bishawab.